gitu. Alasanana pangna mayunkeun fil amar walaupun nomor katilu, mengkerkeun fil mudore walaupun nomor kadua supaya hasil keadilan. Itu supaya kayu. Anu nomor anu nomor kadua fil amar mah pan mulia. Da maknana ge kana nitah itu. Ari fil mudore mah hina. Kusabab manana ge bakal. Gitu. Bakal migawe atanapi eukeun migawe berarti aya pagawean anu acan dipigawe da karek bakal. Aya pagawean anu can bener beresna kusabab eukeun dipigawe kusabab kitu dihukuman hina maka wajib kitu diheulakeun anu mulya kitu dipaneurikeun anu hina itunya. Takumani perkawis fil mudore teh atuh. Tadi jawab ku musonif wal mudori'u jeung ari fiil mudore bedana jeung fiil madi tuluy fiil amar eta mah fiil. Kana anu kabuktian eta fi awalihi dina mimitina fiil atau ma teh eusina fiil mudore ma teh. Naon ihda jawaidil arba'i salah saijina pirang-pirang harapan nama anu opat. Yajma'uha anu ngumpulkeun kana jawaid naon qauluka ucapan anjeun. Ana itu kitu kana lapad ana itu. Waktu bisa ditarik kesimpulan kurang bila mana hoyong apal eta fiil disebut fiil mudore mangka taliti wae mimitina eta fiil. Lamun aya mimiti eta fiil salah sahijina harapan nambah anu opat anu dikumpulkeun dina ucapan ana itu kahiji hamzah, kadua nun, katilu iya, kaopata ana itu singkatanana hamzah, nun, iya, ta. Nah, mode mimitina teh aya hamzah, gitunya, atawa nun, atawa aya iyaan, atawa taan, gitu. Nah, mangka sementara tekadkeun jeung ucapkeun yen eta fiil teh lamun ditanya jawabanana nyata fiil mudore. Lapangna dijawab fiil mudore kusaha aya cirina. Naon cirina teh? Nyata aya harap parati nyieun fiil mudore. Itu harap nyieun fiil mudore teh saur jurumiyah mah disebut harap mudoroah. Harap nyieun fiil, harap nyieun fiil, harap nyieun fiil mudore. Itu harap nyieun fiil mudore. Nah, mode contohna aya iya. Nah, mode aya iya mimitina. Contohna mode lapad yadribu. Tah, dina doroba wa yadribu idrib. Yadribu. Tah ieu yadribu teh contoh pikeun contoh fiil mudore. Saur tadi bila mana nyebut eta fiil disebut fiil mudore mangka kudu aya harap paranti ngadamel fiil mudore na anu disimpen di mimiti anu disebut harap mudoroah gitu. Anu jumlahna ya opat, hiji hamzah, dua nun, tilu iya kaopat tak gitu. Kudu aya salah sahijina. Cik cenanip aya yadribu aya teu harap mudoroahna. Jawabanana aya. Naon rupana? Nyata iya. Yadribu. Ta iyana anu aya dapat yadribu disebutna teh dan abi disebutna teh iya harap mudo. Nyata harap parati ngadamel fiil tina sajumlah harap mudoroah anu
opat anu disingkat di lapad anae kahiji hamzah kadua katilu kaopat tak disingkat dina lapad anu hartosna niat abdi. Tuh kumaha tuh cara ngadamelna enak. Cara ngadamelna mah gampang pisan. Kumaha gampangna teh hiji nyeun fil madi mere doroba. Geus aya fil madi asupan ku harap mudharaah. Simpen di mimiti. Model iya contona. Nah, doroba asupan ku iya mitina. Tong waka di barisan. Jadi ai doroba. Tak ai doroba kitu aya si kemin. Ada si kemin tong heureus si ditimul ku rehal lah. Geus ai doroba kitu tah si iyana di barisan jabar. Iyana di baris jabar. Nah, lamun anu jurusan maklum. Anu jurusan maklum. Sabab engke fil mudhari teh kabagi dua. Aya anu jurusan maklum, aya anu jurusan majhul. Tah anu jurusan maklum mah iyana teh dibere baris jabar. Tah geus ai doroba kitu iyana dibere baris jabar. Jadi ya doroba. Geus ya doroba kitu tuh. Aya opat harap dina hiji kalimah di barisan kabehanana. Hiji iya, kadua do, katilu ro, kaopat ba. Di barisan kabehanana macana ya doroba. Henteu pantes. Aya opat harap cicing dina hiji kalimah di barisan opatanana. Gitu. Taku samun teu pantes supaya pantes kumaha. Paehan. Salah sahijina harap anu opat eta. Mana nu kudu dipaehan? Nyata harap nu aya di hareupeun harap mudharaah. Nah, harap mudharaah. Nyata dod. Nah, dod paehan dodna. Jadi yad riba. Geus yad riba kitu bere hukum fil mudhari. Kumaha hukum fil mudhari? Hukum bere hukum baris harap tungtung fi'il mudhari'na. Kumaha hukum baris harap tungtung fi'il mudhari'na teh? Nyata diropakeun. Itu diropakeun. Wa mudhari'u makana fi'li da jawida arba'i ajba qalikan itu wa huwa marfu'un abadan ropakeun. Ci ropa teh opat. Kaiji domah. Tah. Domah jadi ciri kana irob ropa kana opat tempat. Di antarana kana fi'il mudhari'. Ropakeun meh. Ciropana kudoma gitu. Jadi kumaha macana? Jadi yad ribu gitu. Tak kumaha yad ribu ayeuna. Ngaranna geus jadi fil mudhari teh acan. Jawabanna atos. Pangna atos susah syaratkeun fil mudhari'na geus cumponan. Kahiji aya harap mudharaah. Dina lapad yad ribu teh rupana iya. Anu nomor kadua harap hareupeun harap mudharaahna geus sipaehan. Nyata dod. Lamun disebutan mah aya ngaranan tatenya. Doroba teh dod disebutna papiil. Ro ain piil ba lam piil ta papiilna geus sipaehan. Nyata papiil teh harap anu aya di hareupeun harap mudharaahna. Anu nomor katilu tah tungtungna geus diropakeun. Ciropana ku doma. Matak macana yad ribu. Tak usah geus memenuhi syarat anu tilu. Hiji aya harap mudharahan rupana ya. Kadua papiilna geus sipaehan rupana dod. Katilu geus diropakeun tungtungna mangka yad ribu layak disebut fiil itu mudhari. Itu tah 5. Berarti yad ribu teh disebutna fiil mudhari. Contoh nu kadua, Contoh nu kadua. Fiil madina A5. Hiji ain, kadua lam, katilu mim.